Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patabang deui cara ngijer kaseptik mah. Abi nuju aya di Gatsu di Food Corner Mang Prang. Indonesia Food. Sareng anu gaduna ieu. Kumaha Kang? Halo, Kumaha? alhamdulillah dikereuyeuh Kang. Dikereuyeuh. Pokona mah datang ka dieu nya. Ka Mang Prang Food nya. Lengkap ya di HUT 77 Jalan Gatot Subroto Pokona nomor mah 75. di sebelah Hotel Papandayan. Sebelah kanan Hotel Papandayan, betul. Kang Ceprit oge tuh. Aya ceprit aya tuh. Ceprit buaya keur eta keur Review nya. review si ceprit buaya. Tuh ceprit buaya tuh. Aya. Mau dijual channel. Pokoknya mah ada datang ke dari nya. Harga murah pokoknya namanya tuh. Mang Perangnya. Hargana nasi timbal Mang Perang 5.000. Nasi tujuh aja Mang Perang 7.000. Tanya. Hargana nya. Pokoknya mah harga murah, rasa ngena nya. Hanya di Mangpang Food nya. Mana datang ka darieu anu teu datang et balap aing. Ayo mulainya di jam sabaraha? Jam 9 sampai jam 7. Jam 9 sampai jam 7 malam. Karena PSBB kita tutup sampai jam 7 dulu mengikuti aturan pemerintah. Oke ya. Yang penting untuk menghindari virus corona 3M aja, masker, jaga jarak ya. Cuci tangan, anu paling bahaya nama virus corona tatangga. Anu eueuh daya-aya. Pokoknya mah datang ke Mang Prang Food Corner. Hendarmin, ntar aku ke Ancol ya Hendarmin. Kita ngopi. Kita ngopi ya Hendarmin ya. Jeung ceprit buaya jeung ade londok. Ngan omat kagandengan ge bae da garelo atawa jelema garoblo gungkul nya. Ceprit buaya ade londok. Tah, ceprit buaya tah. Tah, ceprit buaya. Mang Prang madep. Mang Prang madep tah nya. Mang Prang pisan. Mang Prangkeun. Yo. Nah, menu-menuna nya. Pokoknya mah harga murah, rasa ngeuna pisannya. Hanya di Food Corner Mang Prang Food. Anu Jalan Gatsu nomor seberapa ieu teh? Nomor 77. Gatsu sebelah Hotel Papandayan. Yuk, perantau di channel IG Kasep Cikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.